Lain asan tempat-tempat pakai baju hidung wae warna sejen di. Ubi. Cari aman ya mah. Resep orang warna sejen oge sebenarnya mah. Kan pamajikan sok tuh bisa euning nyeuseuna anjir sok kamuntahan. Padahal bejaan geura mun meh nyeuseuh minum anti moh heula meh teu kamuntahan. Nah, jadi lewas kainya anjir. Lain olab, lain utah bi. Maknya anya nu keur nyeuseut utah. Bibi. Kamuntahan maksudna luntur warnana terus kanu sejen. Lalu misalkan warna bodas ya. Dihijikeun jeung warna beureum kan jadi bodasna teh jadi aya warna beureuman gitu maksudna. Henteu olab henteu. Henteu olab. Ieu urang nu hayang olab mah ngobrol jeung bibi. Capak we aing ampun. Bi, isuk ngilu ya? Mana? Ngadu bagong. Oh batur lah. Mau bisa isuk mah sibuk di imah mau bisa keluar imah pokona mah. Wah deh. Dibere roti kula tetangga meni loba pisan. Emang tetangga bibi gawe naon anya mere roti loba teuing? Gawe di pabrik roti. Oh. Bisa minta tuh orangnya. Ya bisa tuh. Si. Ya, roti euy. Tapi ku dijahitan heula rotina di kaputan geuning. Nah, Ih, kapan roti sobek? Nye, anggar lebih aing ya. Boe bah. Buat tetangga bawa ebah rajin barang bere jadi pagawean ku di kaputan heula geura. Tidak kudu dikaput bi. Tidak kudu dikaput. Eta roti sobek ngaranna hungkul. Nya, lain kudu dijahitan lain. Langsung ditegek we bisa bi. Ripuh anjing we aing ya. Ampun teuing. Rempag-rempag teuing we bibi teh. Lain loba maling pisannya bi ayeuna di urang euy. Heueuh pugu ge. Anjir. Jadi power nonton motor di luar aing mah euy. Teu aman ki di lembur. Tapi bejana kamari mah di lembur tetangga di dinya. Malingna beunang dimasak eta mah bi. Puas anjir. Terus kumaha teh eta? Katangkep baseuh. Keur ngadorong motor nepi ka diduruk anjir. Udah watir aing geus kitu mah euy. Kumaha teh eta malingna? Heheotan we bi pas diduruk teh. Nya maot atuh. Ngaranna ge diduruk. Nih. Mungkin aku terak geura kayaan keur baseuh teh maka tangkapna alamun keur garing karek terak. Geus nyasab deui wae ieu bibi aing. Ampun teuing. Nih teu ngarti paribasa atuh bi. Ya katangkep baseuh maksudna katangkep baseuh teh. Heueuh tapi ketang euy. Basuluh ge ai keur baseuh mah tara teuraknya. Heueuh ku hese. Ketangkep garing lah. Ketangkep garing meureun harita teh. Mun mentak bisa diduruk ge. Mang Hayu mang lah, mumpung keur di laut. Astagfirullahaladzim. Nanya ka mana ieu cenah? Hayang naon maneh teh tadi merenyeng ka jai? Hah? Yang numpak perahu? Lain, Yang naon atuh? yang numpak kuda laut. Yang numpak kuda laut cenah ampun teuing. Abong keneh bolon maneh ka jai. Jelaskeun kudu jebrok jelaskeun. Ya. Kuda laut Jai, anjir. kuda laut mah segede kieu. Dina panggedena ge segede kieu, Jai. Moal hari ditumpakan. Tah. Mun Nyaho. arek ge sapi laut. Wadah sapi laut mah. Hayu tuh mang, Yuk, Saruan. Yuk. amang yang ngajaran numpak. nyatu ayo. Asik. Anjing hayang teh ditaralag anjir tak ku megalodon sia. Ayo, udah geura bandel? Astagfirullahaladzim. Kumaha deh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Batur menyeri huntu ieu teh. Bibi atuh bi please ieu dangdana nepikeun ka kieu heueuh nyeri huntu kunaon atuh. Barolong huntu na bibi ieu ripuh pokona mah. Ditamal emang lamun dibengket kieu anjir
Di bangket kieu bakal cager bi. Jika pocong. Ada nyungcik si komeng ge ulah waka di eta ditambal cenah, di kompa we. Heula. Nanyakeun ka si komeng. Ka dokter bi nanyakeun mapan si komeng mah geus puguh tunggal tamal ban. Astagfirullahaladzim. Ieu ge jantung aing nebeun karek coplok ieu. Buru ka dokter. Pun aing mah. Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisi cenah cek batur jelema edam. Mang. Ari amang jeung Mang Gejoy kolotan saha Mang? Nyokolotan urang atuh jai. Urang mah geus 40 si Gejoy budak kamari anjir. 27 paling nya. Boleh. 27 orang mah kumaha kitu jai. 27-an. Tuh. Ngora orangnya, sia ngora orangnya. Nya. Oh, atuh da orang mah baby face. Sebutna teh jai. Naon ari baby face teh Mang? Baby face teh kieu. Beungeutna jadi kaos bayi. Oh. Ari Mang Gejoy ge juga bayinya Mang. Ah, ledek maneh mah jai ah. Bener. Bener juga bayi tuh cek si Ajay ge heueuh. Kan juga bayi bade. Saja tah, tapi benar budak matara ngawadul. Dia bayi maneh. Guys. Bayi magong. Anjir, anu puas aing anjir. Cik Ajay ku aing mun panggih sok bare duit aing. Bibi geus balik geuning ti pangandaran teh. Balik tadi ge, A. Kumaha rame? Rame pisan pokona mah. Disuguhan atuh bibi dituja. Ya heueuh atuh suguhan liwet, lauk. Aya kuah jeung enak-enak we pokona mah. Aing hanya kal teu ngilu euy. Mabok tuh bibi. Teu pas mangkat, pas balik bibi mabok geura utah. Lebar atuh nya guys nya. Geus dahar ngeunah diutahkeun bima. Henteu lebar ada kana keresekeun utahna di wadahan. Ya anger we atuh bada diutahkeun ai bibi. Ih, datang kayak makan air urus sedotan boba geuning disedot di danya lebar pedah kumaha. Ieu. Memora anjir. Bi aing ya. Ampun teuing. HP bibi ka mana deh? Puguhan ruksak geura, A. Keur teu boga duit kudu benerkeun HP. Pake we tuh nurut orang tuh. Urang geus meuli deui da nya. Mun epon. Heeh. Embung teu bisa pakai kamera hareup na epon mah. Cek saha ai bibi teu bisa pakai kamera hareup iPhone. Cek saha? Bibi ge apal atuh. Palti mana? Batur oge lamun selfie sok hareupeun kaca geuning kieu. Bi eta mah pamer konsepna nya eta mah pamer gugu meulisan aya iPhone mah aya kamera tukang kamera hareup aya tenang we bibi mah nya bawa ya ka imah oke Nya gugu melisan bibi oge geus batur. gugu meulisan asal tong di video we foto-foto mah teu nanaon lah dina kaca gitu tong video komo bari ngomong kieu mah HP menang injem nih bos senggol dong ulah. Ya guys ya, era